anu airna Ki Bahrom marentahkeun baladna nu 40 barudak cekel gadak kabeh kumaneh tengelan ieu si Hasan Basri ngan koma ulah nepi ka paeh keuna nurut kana agama nyembah kana seuneu balad Ki Bahrom kabeh nyarekel gadah kalayan nunggu komano Ki Bahrom ieu maksudna Hasan supaya ditenggelan jadi Hasan Basri ditarenggelan ku balad nu 40 dugi kang ngucur ku getih sasamat ka ibuna sasamat kasadayana ieu Hasan Gusti muga nang tayungan Gusti muga masihan kasabaran Gusti muga masihan kakiatan ka abdi Gusti muga nang tayungan neda-neda kanu kawasa Hasan ditenggelan kalayan ditanya derek nyembah moal sekana seuneu tetep Hasan kasebelasan iman Islamna kuat Pak anu akhirna Hasan ampir ngalepaskeun nyawa nya lami datang Ki Bahrom kaluar ti kamar barang ningali eta Hasan barudak geus eureunnan ulah ditenggelan bae ieu budak teh bisa paeh Ki Bahrom geus ulah ditenggelan paeh ieu budak keun kena mikir we kege mikir ieu jadi Hasan lain mikir nyembah kana seuneu kalah ka langsung ngadua kanu kawasa ceuk Hasan Gusti muga nurunkeun panyakit nu saciduh metu saucap nyata Gusti sing tumiba ka balad nu 40 jadi Hasan Basri ngajerit manahna kalayan Cipanon geus campur jeung getih langsung ngadua ka Allah Gusti muga nurunkeun panyakit anu saciduh metu saucap nyata sing tumiba ka balad anu 40 anu neungelan ka abdi jadi Hasan dikobul ku Allah pala sadere Allah nurunkeun panyakit kelera panyakit melas beuteung balad nu 40 sakaligus kadatangan panyakit kelera alias melas beuteung eta balad Ki Bahrom dadak sakala patinggu dubug careurik nyarakelan beuteung aduh asa dikudak ku peso kabeh balad Ki Bahrom anu 40 ngarising kabeh teu eureun-eureun eta ngising di jero kapal ngarising kabeh waduh eta balad Ki Bahrom meuni crat-crot ngarising jadi labuan caduk dina kapal pating jareureut pating garoak menta tulung ka Ki Bahrom barang Ki Bahrom ningali kala balad nu 40 cek Ki Bahrom Gusti ieu mah siluman meureunan anu jahat ka aing ieu teh balad aing dicabak beuteungna keun ku aing arek ditumbal ieu teh heureuy nu aya di tengah laut cek Ki Bahrom ieu mah heureuy yeuh moal salah ya balad aing dicabak ya ku siluman-siluman meureun keun sia ku aing ditumal ceuk Ki Bahrom Ki Bahrom hanyat ka luhur mamawa panglai sagede peureub eta Ki Bahrom ngagayeman panglai bari ngaluarkeun elmuna jampe pamake ti cai pulang ka cai ulah sok hiri dengki ti batu pulang ka batu salaksa 1000 saketi geus ulah jail ka makhluk ulah sok gaheureuy ka balad kaula sebret ka unggal madahab panglai diburak-burakeun cager meureun aya mah barang datang kana Ki Bahrom mariksa deui baladna bujeng-bujeng ku cager eta ngisingna beuki kerep bae waduh ngisingna beuki terus-terusan ngayel nyebret terus malah singgaroak Pak kuring mararasaan ieu teh mihape pamajikan lamun ke jalanna mah aduh geus teu kuat Ki Bahrom gideug bingung ceuk Ki Bahrom ieu akibat ti mana nepi ka kieu balad aing gemprah kabeh
ya kapal genyelong lamun mantog kana karang ancur jeung aing-aing cek pendapat Ki Bahrom. Tapi Ki Bahrom keukeuh ngaluarkeun reka pedaya reka akal pedaya pinter ngadeuheus bari nangis ka Hasan Basri. Cek Ki Bahrom jang Bapa tulungan Bapa teh kadatangan musibah dina ieu poe jang. Kasahanya minta tulung lamun lain kasifat nu jadi anak. Anak Bapa teh anjeun anu saagama jeung Bapa anu kuat nahan kasebelasan iman Islamna. Ujang Bapa tulungan balad Bapa kabeh marelas beuteung jang. Kasahanya Bapa tulung. Bapa teh kadatangan musibah iwalti ka anjeun. Da anjeun teh anak Bapa anu saagama jeung Bapa anu teguh nahan kaimanan anjeun. Cing balad Bapa teh kadatangan panyakit maralas beuteung kabeh jang. Cek Hasan Basri. Naon sababna Bapa ngaku anak ngaku batur saagama ka kuring neungeulan? Cek Ki Bahrom Kasep. Ari Bapa mah keur nyoba kana kakuatan iman anjeun. Sebab di negara Bapa teh kabeh jelema nyembah kana seuneu jang. Jadi Bapa cangcaya mawa maneh. Sebab di negara Bapa nyembah kana seuneu, sok sieun datang ka negara Bapa, maneh teh jadi ilu nyembah kana sakitu. Jadi Bapa mah keur nyoba, tapi Bapa percaya kasebelasan iman Islam anjeun bener-bener kuat. Oh, kitu cek Hasan. Jadi Hasan teh cager mamanahanana. Kalayan kaharti, oh meureun bener Ki Bahrom teh nyoba. Langsung Hasan Basri ngadua deui ka Allah. Muga-muga ieu panyakit dileungitkeun deui. Eta Allah ngobul kana paminta Hasan. Panyakit sakedep netra ilang tampak rana dipunut deui kuno kagungan. Balad Ki Bahrom harita keneh calalager. Alhamdulillah ribut balad Ki Bahrom nyareusehan calana. Nyeseuhan. Ribut balad Ki Bahrom calager. Anu akhirna Hasan Basri dibubungah ku Ki Bahrom tapak neungeulanana terus diubaran deui. Malah Hasan Basri dipakean calana sutra bodas jeung baju sutra bodas. Ngobrol sapanjang jalan cek Ki Bahrom kieu Kasep. Samemeh ka nagara Bapa urang ka Gunung Mega heula. Sebab kayu iksir ayana di Gunung Mega. Supaya anjeun nyaho ke pigantieun Bapa lamun Bapa geus teu aya umur jang. Sae cek Hasan. Tapi ulah loba omong. Kabalad Bapa nu 40 sebab balad Bapa teu dibere nyaho. Barang kapal mendarat ka sisi laut. Balad Ki Bahrom nungguan kapal nu 40 ari Hasan mah berangkat jeung Ki Bahrom ka tengah leuweung. Leuweung anu geus teu kasorang ku sifatna manusia. Hasan ngabogaan ngerasa lapar ieu beuteungna, Ki Bahrom mamawa roti anu sakitu seueurna. Akhirna ieu Hasan pak ngarasa leuseuh ieu leumpang. Ki Bahrom gagah. Boga genang leutik awisan ti eyangna. Lamun ditarok ieu genang kaluar tutumpakan. Hasan Basri ge aneh barang ditarok eta genang leutik kaluar himar awewena jeung lalakina. Dedeh teuing Bapa ieu teh himar ti mana awewena jeung lalakina. Kudu percaya jang ka Bapa mah. Ai Bapa teh sakti jang. Anu mawi hayu urang numpak himar yeuh hiji sewang jeung Bapa supaya urang gancang nepi ka puncak Gunung Mega. Tempat kayu iksir eueuh nu nyaho lamun lain Bapa. Gagancangan Hasan Basri jeung Ki Bahrom na naek himar hiji sewang.
barang dugi ka hiji leuweung ieu teh Hasan Basri nyilek ka sabelah kenca ningali gedong maragpag aya 40 di tengah leuweung. Jeung Hasan Basri bapa ieu teh gedong naon mani 40 di tengah leuweung? Jawabna Ki Bahrom Jang ieu teh gedong siluman jang. Teras Hasan Basri lempang deui. Barang menang 10 poe 10 peuting deui Hasan Basri nyuleuk ka sabelah katuhu. Aya gedong deui maragpag 40 leuwih alus tibatan anu parantos. Jadi Hasan Basri nanya deui basana, "Bapa, ieu teh gedong naon mani 40 leuwih alus leuwih sae?" Jawabna eta Ki Bahrom Jang, "Labah dieu mah ulah ngarandeg. Sebab ieu teh nu boga gedong satu musuh kabuyutan bapa, kaewa bapa tiba baheula." Hasan Basri, labah ieu gedong anjeun ulah ngarandeg, kalayan ulah eureun. Anjeun lamun hayang nyaho, ieu anu boga gedong teh satu musuh kabuyutan bapa, kaewa bapa tiba baheula. Teras Hasan Basri angkat deui jeung Ki Bahrom. Barang datang ka puncak Gunung Mega, ka suku eta Gunung Mega. Anu luhurna eta puncak gunung geus teu katembong ku reueuk balapis-lapis. Mangkaning ieu si kayu iksir teh ayana teh dina puncak gunung. Eta Hasan Basri kukurayeunana teu kira-kira. Ningali kaayaan Gunung Mega anu sakitu luhurna. Sedengkeun kayu iksir teh ayana di puncak gunung. Kumaha ngalan? Jeung Hasan Basri bapa sanajan teu dahar 2-3 bulan abdi mah teu sanggup ningali kaayaan ieu gunung anu sakitu luhurna. Ceuk Ki Bahrom gampang Jang aya elmuna, sagala ge tanpa elmu mah hese. Kumaha ari elmuna Jang? Da ai ngaran-ngaran naik maka luhur saha teh anu bisa. Ayeuna mah kieu Jang. Ieu himar ku bapa dipencit di ala kulitna. Tah maneh engke nyoren bedog. Dibungkus ku kulit himar ieu supaya sacara mayit. Tah engke teh datang cenah manuk ti luhur san. Rupana teh manuk galudra. Ke maneh teh dipacok dibawa ka luhur. Keges datang kana puncak gunung, maneh diesotkeun. Nu metak penting eta kayu tuaran ku maneh. Nu aya dina puncak Gunung Mega teh kayu iksir sadayana biangna emas Jang. Oh kitu Pak. Ai kuring turuna engke kumaha? Ke di balangan tamang cenah ku bapa. Hasan Basri mikiran maneh teu ngarti tabang kudu tepi. Ceuk Ki Bahrom sing percaya bae ujang bapa teh sakti genang leutik ditarok kaluar tutumpakan. Akhirna percaya deui Hasan. Kajadian Hasan nyoren bedog dibungkus ku kulit himar. Digolerkeun dina lapang sakumaha mayit bener teu lami manuk galudra teu lami turun. Hasan Basri jadi percaya deui ka Ki Bahrom. Akhirna dibungkus ku kulit himar bari nyoren bedog. Digolerkeun dina lapangan persis sakumaha mayit. Jadi Hasan Basri teu lami dongkap manuk galudra. Eta Hasan Basri dipacok dibawa kabur ka puncak Gunung Mega. Barang datang ka puncak Gunung Mega, angin anu sakitu ageungna Hasan teh pupun tayangan kana areuy kakayuan. Bari nuar eta kayu Hasan nembe nuar kayu iksir ngan ukur hiji. Ki Bahrom gancang mulungan eta kayu anu aya di handap. Hasan Basri ngajerit maratan langit, ngoceak maratan jagat. Pokna Hasan Basri bapa teu kuat. Yuh tamang geura balangkeun bapa geus teu kuat Pak. Kumaha Ki Bahrom ongkoh we. Pak, ceuk Hasan teu kuat tamang geura balangkeun. Eta Ki Bahrom
jahatna pala sendiri barang geus meunang makayu iksir pokna Ki Bahrom lebok anjing Arab rasakeun umur sia paling lila 2 jam sia di dinya. Jahat. Aing moal eleh akal ku sia. Lamun sia nurut kana agama aing selamat teu nurut rasakeun 2 jam paling umur sia. Eta Ki Bahrom Pak bari mamawa kayu koloyor we mulih. Jahat nak Ki Bahrom tinggal Hasan ngajerit maratan langit ibu abdi nyuhunkeun doana bu aya di puncak gunung Gusti. Ki Bahrom teh jelema jahat bu gogolencengan kokoronangan kahujanan kaanginan Hasan di puncak gunung aduh Gusti ka mananya turun nya Hasan teh sedih taya inggana di tengah puncak mah gunung mega Gusti muga nang tayungan ka abdi Gusti muga netepkeun kana iman Islam abdi meureun mungu syariat di dieu abdi maot-maot teh Gusti. Nyarina santeng ngoronang ka paliwetan barang datang ka paliwetan aya lapang anu lega. Dina lapang aya nu rentul bara rodas parangsa Hasan Basri teh karang barang disampeurkeun ku Hasan Basri lain karang si oreng tangkorek manusa geus aya 88. Jadi di puncak Gunung Mega barang ngeleret ka paliwetan aya lapang. Jadi Hasan Basri kaget ningali aya nu bara rodas ai parangsa Hasan Basri teh karang koreng tangkorek manusia geus aya 88. Jadi Hasan Basri kaget ieu teh beja dulur aing anu 88 hampir 100 leungit di kota nagara Basra. Jadi soreng teh Ki Bahrom nu tukang mawaan umat Islam sabulan sakali ka puncak Gunung Mega. Si horeng Ki Bahrom beungharna saktina gagahna Ki Bahrom menang muja ti eta gunung. Ngan sabulan sakali pamenta jurig anu aya di dinya supaya ngasupan manusia nu beragama Islam. Jadi Hasan teh ngabangingik nangis, aduh meureun 100 jeung aing. Gusti muga ngahampura dosa anak kadulur abdi nu maraot di dieu Gusti. Hasan Basri makine sakumaha leuleus sakumaha kapuk maka ibuna tarasasaan sabisa-bisa maca ayat-ayat Al-Qur'an kalayan sholawat ma anu seueur. Allahumma shalli ala nuril anwar wa asiril asrar wa yaqil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil atar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ibdoli. Ngarwe Hasan Basri maca sholawat kulantaran Hasan Basri ngebogaan rasa keung kapaksa lillahi ta'ala Hasan teh ibu nyuhunkeun doana banget ku teu kuat nya Hasan Basri Pak tina kakayuan anu condong tina puncak Gunung Mega luncat Hasan Basri. Jadi Hasan teh kokolemaran tina puncak Gunung Mega ngaragrageun maneh. Urang leuwih cek eta riwayat Hasan Basri sapoe sapeting can aya bejana ragrag kahanap. Barang ragrag Hasan Basri kahanap jurus ka tengah laut kurang leuwih 2,5 peuting. Eta Hasan teh ngap di tengah laut. Gusti geus kitu pitulung ti Allah telah midongkap omak anu ageng. Hasan diseret ku omak
barang diseret ku ombak eta Hasan obak mah balik deui ai Hasan mah pak kakantun dina eta keusik atawa pasir di pinggir laut ari angeunana Rajit eta Hasan teu aya kaelingan menang 5 poe 5 peuting irungna bijil ku getih cepilna ge ngocor pinuh ku getih ari pakeanana Rajit nampole dina keusik Hasan di pinggir laut. Hasan Basri aya di sisi basisi laut. Barang menang 5 poe 5 peuting Hasan Basri aya kaelingan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Gusti mah kawasa ceuk Hasan. Ragag sakitu luhurna alhamdulillah salamet. Barang nyabak pakaian Rajit ningali ka hareup laut satungtung jeule ningali ka tukang gunung anu pohara leuweung anu pohara. Jadi Hasan Basri teh bingung taya hinggana ieu teh calana oge geus Rajit dipilihan anu saena dipake nutupan laranganana. Bari ngocor bae Cipanon teu liren-liren ibu abdi nyuhunkeun doana Gusti muga nang tayungan Gusti muga netepkeun kana iman Islam abdi. Jadi Hasan daripada ka laut deui nya Hasan teh nya lempang asup ka jero leuweung. Beurang peuting Hasan Basri di leuweung kocak dengek sasamat ka ibuna. Sasamat nyuhunkeun tulung kanu kawasa. Ari barang daharna Hasan Basri iwal tingadaang pupucukan anu aya di leuweung eta. Leuweung anu kaceuda gedena. Maklum di leuweung Hasan kakarayapan beurang peuting Cipanon teu liren-liren. Jadi Hasan Basri nu aya di leuweung sajeroning aya di leuweung barang dahar sajabat tipupucukan Cipanon teu liren-liren. Riwayat gancangna ieu Hasan Basri parantos menang sabulan 10 poe. Awakna lamun teu aya kulit laragagan. Lempangna soloyong ka kidul soloyong ka kaler banget ku geus leuleus. Kosong beuteungna sakumaha jolang teu menak dahar. Barang menang sabulan 10 poe Hasan Basri name ningali moncorotna panan poe kirang langkung tabuh 8. Hasan Basri bungah taya hinggana ieu aing lempang teh meureun ka kaler anak ieu mah. Kakaraka temong jeung caang anu sajelas-jelasna. Barang ngareret Hasan Basri kapalih lebak ningali aya suhunan mani 40. Salila Hasan Basri di tengah leuweung kurang leuwih sabulan 10 poe. Barang dahar sajabat tipupucukan lempang soloyong kawetan soloyong kakulon. Barang akhirna Hasan Basri nembe ningali moncorotna panan poe kurang leuwih jam 8 kira-kira. Hasan Basri bunga anu taya hinggana oge ngaleret kapalih lebak Hasan Basri ningali aya suhunan 40 suhunan. Ceuk Hasan aing rek menta-menta ka gedong nu 40. Lamun mere saurang saremeh 40 imah meureun 40 remeh. Lamun saurang sakepeul oge tetela meureun 40 kepeul. Meureun aing kapanggih ayeuna mah geuning jeung sangu aing teh bisa dahar. Rasa Hasan Basri nyamperkeun gedong anu eta 40. Barang datang ka gedong anu kahiji Hasan Basri nyangakeun uluk salam assalamualaikum. Rehe eueuh anu boga imah. Tapi ai kadaharan mah seueur di jero gedong. Barang Hasan Basri uluk salam deui ka gedong nu kadua rehe keneh bae. Barang ka gedong nu katilu rehe, ka 4 rehe, ka 5 rehe. Ka 6 gedong rehe, ka 7 gedong rehe, ka 10 gedong oge rehe, ka 20 gedong oge eta teh rarehe.
kadaangan maseur sampai ke 20 gedong Hasan Basri maningeus leuseuh. Teras deui Hasan Basri maju ka 20 hiji gedong. 25 gedong ogerehe sampai ka 30 gedong gerehe sampai ka 30 9 gedong ogerehe. Hasan Basri, aduh leuseuh. Mana geus lapar ieu beuteung Gusti. Aduh, kumaha cek Hasan inu boga imah harareueuh si Udin ge eueuh. Hasan Basri lapar. Tinggal sagedong deui nyaho aya nyaho eueuh ieu. Nya Hasan teh pa banget ku leuseuh. Ari pantona nu gedong nu terakhir teh molongo. Jadi Hasan teh cungkrang cingkreng ngilikan panto anu molongo. Barang Hasan Basri labah panto ningali kalebet eta si bumi. Hasan Basri kaget aya hinggana. Aya budak awewe majeuhna parawan Majaputri gelisna teu kira-kira endahna kabinabina.